kerepek ngenteu ngajari gajuri tapa asep teruna dasana mah begang ngan balik ti Mekah jadi montok sabab naon gede hate dari dieu bareta goreng patut eueuh batur aji ka Mekah meureunna loba urang negro ditu teh aya leuwih pan gede hate manehna balik ka dieu jadi montok jadi senang heeh nya sembarangan ngomong bisa ditilep lah bener ngumatak Semar mah wah Semar ngaranna ge naon ulah kitu teuing ah oh ulah kitu teuing ka kolot teh ah si doraka nu matak aing hayang geura kiamat teh hirup ngarep-ngarep kiamat hirup teh hayang geura parinah ka akhirat sararea hayang nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan dina sieun neraka doraka ti anak ah Allah ai bapa doraka ti anak mamun anak doraka ti kolot loba ngomong teh geus kemana kan naon Allah bapa doraka ti anak mun anak doraka ti kolot loba aya Allah aya Allah anu kolot doraka ti anak Allah di mana-mana oge dina katerangan ge Allah aya oge aya ge anak nu doraka ti kolot anak eta ge loba ngan ieu mah aya kolot di antarana doraka ti anak lamun aya buktikeun ulah jadi ribut mana bapak doraka ti anak loba jelema nu dibawa ka kantor polisi nepi ka dibui alatan micieun orok geuning eta sia doraka ti anak aya woyo jempe eleh sia wah meureun pangna dipicieun ke meureun anak jada naon pangna dipicieun ge ku indungna anak jada nyalahkeun ka anak si belegu ya heueuh pangna dipicieun ge lain anak jadah teh indungna haram jadah pangna dipicieun oge meureunnan kitu teh hasil hubungan gelap maksudna hulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih ulah nyarahkeun budak geus budak pacan boga dosa ieu anak jadah indungna haram jadah maksud anak jadah teh kuring mah anak nu bapaan teh naon anak nu bapaan anak eueuh bapaan sia teu mikir ngomong teh mainnya nah eta awewe reuneuh teh teh gasa-gasa kana pager Kejung eueuh bapaan aya meureungan teh tanggung jawab unggul nu matak kolotna haram jadah bener atuh teu masakan dosa teu ngarumasakeun dosa bade si ayah heuh nu matak cing salaladar teh nepi ka perbadinya tah hirupna bener tapi kan nu matak lamun Semar hayang bagja hirupna hayang selamat dunya akhirat anu jadi anak teh mumule pikanya kumah dampa suku anak teh da lamun ayeuna dipikir dibulak balik dipapai dirasa-rasa si horeng ari kolot teh tunggu rahayu tangka darajat ai kaprego jiga nu heueuh sabab Gusti moal dikahampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku indungna jeung ku bapana nya bapak ari kaprego jiga nu heueuh ngomongna leres tuh bapak ge leres ceuk bapak sedangkeun lamun urang doraka ti indung ti bapa lamun dilemur kai ranu lamun dileuweung kai dangdeur dipake pangeret bingkang dipake pamikul benggong dipake suluh teruhai matak baluweung anu niup lir hirup cara gamparan awak ditenjak beung dicekek paling untung mangi kokotornya panya leres tuh eces tah jika nu benar ngomongna pada benar dek teh kitu kumaha sabab indung disiksa ti keur nyiram keneh ku anak tuluy nepi ka gede 8 bulan dek nangkarak sare eungap nya ngigir nyeri nang kuban teu bisa pisan burusu teh ngajuru nepi ka guyang getih indung disebut lagi ngajuru na maot dendam ka anak teu kalahnya nyapa-nyapanya leres tuh
bener ngomong nanti teh. Nu mah teh wajib urang ngahormat kana jadi kolot. Ya banyak. Ya, Laras. Tuh. udah asal dipamunangkeun. Dan tadi malain kitu ngomong. Kanu jadi bapak teh lamun panggil balik digawe ti mana wae gabruk nu jadi bapak. Sujud ka inung heula tuluy ka bapak. Ceka tuurna cing tarik di mana waktu urang minta dihampura ka bapak. Naon sababna kudu nyekel tuur, sabab gede jasana teh tuur teh. Dina waktu nyieun urang teh waduh lamun eueuh tuur gepeng inung urang teh. Goblok, goblok. Geus wah bener. Jadi we kalau teh punung, da eta ngomongna ka mana-mana. Aduh, Gusti nu Maha Agung. Da sia teh ngabejaan sugan teh eueuh. Pira aku teh kaciri sakitu ngajeng. Alah mun ngageblek aing jeung poek bapak aing. Jadi we ngareos. Sugan teh bieu bodas teh sugan teh bieu mah idangan. Heeh. Heuh idangan anu di jerona bolu pan bodas. Idangan pada pileung dibere bieu. Jadi we ngareos punung. Era makana aya ko awi. Ko awi bos Borma nya. Oh, bos Borma. Aduh, ampun Kang Gunawan nanti. Panama rekor. Pak Haji Dinar saurna bade ka Australia. Sumuh. Alah wilujeng Pak Haji Dinar. Akang oge ke tahun payun Juni teh meureun ka Perancis sebulan di ditu. Wah, beres kok. Aya nu menta deui ti luar negeri juga jag-jag. Enggak tahu meureun akang mah. Duta Indonesia. Cing ai pingkeun lamun dewek ngorgocoblak kitu teh kodean aya gitu. Aina. Aya tadi pengker aya. Sugan kuring mah. Kodean. Sugan kuring. Ieu mah kawas nu hayang puas ka aing teh. Lamun aing disiksa ku bapa teh sia teh nararumbeng. Teu sirikna. Tadi kodean ge teu ngarti-ngarti. Pira ku teh kaciri lagi kireun. Heeh, nu macak ulah kitu pingkeun mah ieu nya mah ngaku dulur ka dewek. Punya etika sia teh. Ke mah mun aya teh ulah lel atuh. Atawa lamun aya bapa di tukangeun dewek teh ngelel selain teh. Kodean. Jika babaturan urang ge si aya. Jiga babaturan urang ngelelan muning ini. Ampun. Alah. Sugane ko awih mekelan ka dewek Nya. Mekelan roti bakar. Alah nuhun Naon? Doana we teh sararea. Doa Dodi eta mah. Alah ampun cing euy. Kang. Ieu teh Bapak Haji Ali Dinar nya euy duh. Pak Ali Dinar. Kagungan mantu aduh. Pararaas. Tereh kagungan putu meureunnya ge teh. Sumon putu. Tinu ditikahkeun ayeuna nya tina cai eta Pak Haji Dinar kreatif tina cai ngamurnikeun cai. Aduh menang jasa euy. Oh, menang jasa. Menang ondangan ka Australia. Nya profesor teh kitu-kitu oge. Ai daek mikir mah kitu. Kitu daek mikir mah ieu teh di dunya teh bohade boh goreng ge pikiraneun grepek. Ceuk saha reungit teu mangpaat. Cenah masuk demam berdarah nya di lain pihak mah. Nya tapi sabaratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk. Baygon obat nyamuk tuluy naon deui? Autan jeung sajabana pek ku pangeran teh eueuh sia bereungit sadunya eueuh hiji-hiji acan da Allah mah kawasa bangkrut sia teh pabrik obat nyamuk teh loba deui penganggur nya eueuh nu teu mangpaat lamun ku urang dipikir mah tapi bener wah si horeng sagala rupa ge mangpaat kudu daek ai daek mikir mah tuh
Thomas Alva Edison tina nyileng leman hayam mikir manehna nyieun listrik Oh listrik sadunya ayeuna menikmati hasil karya Thomas Alva Edison